wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum. Kufar munafikin tesararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna. Di hadapan mukmin tesararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber-hiber acan nya da iman. Teu iman sama sekali. Masyaallah. Ieu ku ari di urang teh. Ya Allah anu pake dalil teh bineka tunggal ika kula sok mengamati be kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika kok anu di luar kamanehanana beh teu dianggap bineka tunggal ika berarti salah. Bineka tunggal ika kejang mengkelompokkan dirina salah anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris. Tidak bineka tunggal ika. Jadi dijadikan senjata bineka tunggal ika. Nah, ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal mau minkum teh sae tiga-tiga acan. Kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya. Sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai. Nganggapna ideologina sarua dan lain sebagainya sarua, bahkan make kopiah, bahkan make samping nyana. Weh, make samping make kopiah. Tasbih mawa kafir padahal kafir. Ya Allah ya Rabbi eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu. Adaptasi teh datang ka kos kitu ngomong lemah lembut dan lain sebagainya. Di balik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang deuk ngaluluhkeun urang engke satu saat urang bakal ditincak ku manehana. Wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum. Padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun. Nyana pasar mah kaum anu sieun, kaum mukminin teh sieun sabarna mah. Ulah-ulah aya naon kagarak dibere demo 212 bae ge. Sieun kafir teh gadege Allahu Akbar. Sieun. Eta ge encan nyaan eta kagarak lalaudan tah malalagaan. Keges nyaan makan orang Banten teges moal make samping moal make calana sataranjang. Beuh orang Banten emang kumaha kitu cenah mah. Pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku cenah. Banten emang kumaha kitu. Ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan. Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat cenah mah asal perang geus. Banten mah kos kitu cenah mah. Henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut-gelut we pokona mah. Mun ditanya deuk ka mana Jakarta, deuk naon gelut. Ieu ngagelutan sa pokona saha bae. Banten teh bae. Teu puguh nya mah Banten mah. Ye, tuh geus urang Banten tarurun. Nah, kamari kan jan tarurun tah maka karak lalagaan doang. Ye, awas. Deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta. Membabi buta ujianna. Kuari ge aya nu geus kasagolok bae. Kadang-kadang anak dan coba heula coba. Tapi boga sejarah Banten mah. Dia bakal perang deui engke jeung Baduy. Aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia. Tapi kaluhun aing eta perang jeung Daria. Ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia. Wa aing dek di deuleu di negara dia saha nu hebatna. Jadi aing mah harebat kabeh, tapi aing ge bakal ngeleh, tapi tetep bae aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta. Campur Bandung setik.
tuh la ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum kuari terus ka urang teh terus kadeketan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolahkeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerakna di mana kita kudunya tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa haritanu paneta kos kitu ieu misionarisnya di urang teh kos karar itu tah horenganan deuk mawa si eta bisa urang di desa karangarana tuh si eta dan si eta Indonesia mah jangan nyekel negara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh dikubah tuh si eta awan Indonesia teh kajian teh urusan zahir ieu ya asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir mah wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hadapan mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya mah kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak kuari di Amerika loba anu asup Islam Jerman loba anu asup Islam di Inggris loba anu asup Islam kejadian perang Baghdad kejadian perang Suriah satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam perang teh hikmahna seperti kos kitu ambalayah ku anu asup Islam teh ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid ka urang mah teu pati rame kan di Prancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual lu urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngarumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan Masya Allah padahal mah di Amerika kuari nu asup Islam loba orang gedean ke asup Islam di nu mantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar di urang di beulem ku NU masalah ieu mah keur cari ta'alal haq masalah teman meulem dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teh meulem la ilaha illallah ulah mau rikak bulu kunaon make di beulem atuh geus bae teh kudu di beulem politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah bocah eta mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon ge sabodo sia tapi nu jelas bae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos kitu masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika dikibarkeun di RRC dikibarkeun di kitu Moskow dikibarkeun di Turki dikibarkeun di berbagai negara la ilaha illallah Muhammadur Rasul endek aya naon sih di Prancis di Inggris di Belanda dikibar-kibarkeun serentak hebat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di urang nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bae la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli aya ceramah di Barawa eta nang saha eta jahat TIU asup ka urang batu nya huruf ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun ya kalurah ge rah nih lah enggak boleh ya cak urang aing aduh ngaladenan salah teu ngaladenan sah camat banget da ya bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudna nang saha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ieu kumaha ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga
Sebagian orang NU meureun embung ka sorga. Atuh tiang kitu bae meureun. Cenah tong sapira naon? Ja urang mah anu dianggap ieu mustika, ja urang mah embung. Embung ngahinakeun embung meuleum. Eta mah cenah politik, berarti sia ku ari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus, tinggal kitu bae lah. Atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bake naonan atuh bake dadaya kanan. Kira-kira atuh teu bagus mah politik ge ulah atuh. Steril atuh. Ji urang bilu deka mana moal kebaldekan bae urang. Tuh kaget sia kan? Aing ge kaget. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhala. Kafirmasianan kamu minin kusieun-sieunanya nama sebenarna mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan atunis niscaya nyana datang ke bentengan ngararungsi. Nyana kusieun-sieunna kamu minin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkeun diri niscaya lawallau ilai nyana bakal berangkat menuju guha. Law yajiduna lamun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamet lawallau ilai niscaya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri hum yajmaun gegeraan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge harita di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna. Je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae. Maca koran tilok boga HP henteu aing mah. TV ja beritana kos kana ritu. Ngan osok ge bae. Eta di bandara numpuk amat. Emang kieu ka bandara ulah loba omong. Di bandara numpuk di bandara numpuk kafir dekat Singapura nyalametkeun diri. Iya ayatna orenganan. Iya ayatna teh. Law yajiduna malja'an law magharatin law mudakhala lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja'an deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi. Ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia, pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika, orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo, dek cara ricing di luhur. Pemikirannya kan seperti eta. Pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh. Reagan paeh bae. Jimmy Carter paeh teh jan. Paeh jan. Bush paeh jan. Modar. Tinggal Obama encan sama encan bakal lah cepai sarua bae John Kennedy baheula aja paeh bau raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae pararaeh kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur nu hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil. Encan berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah jana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di hadap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakali geder ngirim roti doang. Wah cak Amerika aing kewalahan ku sakieu tuh. Elek ku ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nya nang getrok-getrok jendela kapal es
dagang di luhur awang-awang. Cek Belanda ini siapa yang dagang? Ayo coba ki muslim bedak kerbah dagang dari awang-awang. Atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jane lepae kawean. Atuh langsung nyana instruksi, tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot. Balik. Emang kenapa? Ada tukang es. Aku baca bayu. I muslim aja kos kitu teh pikir muslim bedak kerep, masyaallah. Nah, udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat. Lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermai Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal. Diketrok-ketrok. Muslim. Es. Cak Belanda. Waduh. Mangkani anu nundek di bomna benda. Nu dimaksud nyana. Nundek di bomna teh pesantren benda kerep. Nundek di bom teh kiai muslim lah. Prak dagang es di luhur. Balik. Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae kita luhur. Geus cek Amerika geus. Geus ulah nyen Apollo. Ulah nyen tah. Teu kudu waliullah man teu kudu nyenan Apollo, teu kudu. Engke ge bisa hiber sorangan. Waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran. Dari bari gideg ya. Jauh kene teh ka Banten. Ya Allah ya Rabbi. Atuh pernah di PDG nurutan. Asup ka sumur brek teu muncul deui. Untung bae aya insuna. Bah, geus kieu bae. Lah ya. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun sian la yajiduna malja lamun manehna mararangi jangungsi atuh ngungsi ka Singapura guari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun teu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi tadi tahanan kota Asana Jakarta Oyag jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahan jangan bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok orok Banten maksudna atuh orok Pandeglang maupun bagi sambel nah ya cara tangga diturunkan aman terkendali. Nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyen kos kitu maksudnya naon gambaran lalagaan engke ngamudek bebenerana engke mau tak kuariku siapkan siap pencap set siapkan kuari aing bisa kan sakitu doang atuh siap ji di hadapan kafir orang ulah diome yai ya atuh leh horenganan ayat teh ieu mah kebeneran ye law yajiduna malja mun kafir teh manggihan jang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscayanya datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeraan law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajbahun cepatnya kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasup maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin
lawallau ilaih niscaya manehana daratang kadinya wahum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua meljaa ngaranna masyaallah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan kan peperangan teh geus henteu etis. Peperangan teh lain perang enak siksa. Di Baghdad dia perang mah lain kitu, di Suriah dia perang mah lain kitu. Ya perang mah kapan musuh adu hareupan, adu kekuatan tentara, perang ngaranna. Ieu mah lain kan, bom budak leutik nini aki-aki dedet lain perang. Penganiayaan kan. Perang mah adu kekuatan. Nyana ge geus membaca lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang ka jeung kumaha. Mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kahareupan musuh bae mukmin mah heran eta. Asal geus ngahareup jeung musuh bae. Jelema nu tilok salat bae geus salat. Nah. Sundatan sia ku aya. Eta tilok salat eta tilok salat komo nu sok salatna. La ilaha illallah paeh sorga syahid ai pikiran aya kadinya menang luhur agama ulah nu salat ulah wa nu salat nu sok judi nyampe ribut ya dinya tapi waya perang mah nah hai tadi musuh teh geus tinggalkeun kartu perang sasalaman ya perang hayo salat henteu naon henteu aya encek cek hanya sial Islam ladak adu kekuatan yang Islam ulah curang eleh di mana-mana tesieun ku tentara Amerika ya lah tesieun ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang adu kekuatan kahayangna Islam mah kahayangna Islam dipapatkeun sia niupan eta emang naon dibaca eueuh heuy aya ge diupan mah anu dibaca henteu aing mah nurutan bae mah tarolol budak Indonesia mah kos kitu geus teh jawanan perang teh jadi lalagaan ya Belanda emang kumaha gitu je bangke lalagaan perang teh kurang Indonesia mah. Nah iya lamun adu kekuatan adu hareup kahayang nakom orang Banten orang Madura orang Jawa Timur orang Palembang orang naon gitu ngaranna itu tuh Aceh adu hareupan jeung kafir kahayang namanya. Itu kamari orang Banten anu cicing di Aceh orang Banten cicing di Aceh haju ku orang Aceh teh ku naon kana ku gam manehanana kan dicurigai orang Banten diseret orang Banten ya alal hak diseret set begitu diajak ka leuweung teh seserian begitu diajak ka adu kekuatan hayo boleh saja gelut heula ieu mah gelut di Aceh lain lalagaan gelut ieu mah bebeja jelema ka kula gelut ieu mah eleh itu belum ada apa-apanya saja Banten sial tak kebenaran nu diseretan jago deui aduh kebenaran jasa eta atuh lamun Banten sieu mah nu diseretan atuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun wassalam selesai geus eta ku kabeneran nu gagah deui nu diseret watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten eta urang Banten kabeneran jasa masyaallah adu kekuatan lain hiji lain dua siji dua tilu nyana sorangan menang ada bebeja ka kula eta kula ustad bingung kula ge ustad apa kiai sih cik kula teh mamang eta bisa hebat kos kitu kan pernah kula cenah sekarang puasa ge lasa tuh sabaraha cakena tapi ku Allah geus dibere kitu ben timbul keyakinan anyar mukmin mah asal atuh ulah perang ngaluhurkeun agama Allah cewek neng ulah sieun neng satungtung nyawa aya di kandung badan kakak neng
pokona ulah sieun kakak kalam dadana. Masya Allah Karim. Aduh, eta di urang mah cewek bae ge sanggup tarung. Cewek. Wah. Nah, ieu sieun sabenerna mah kafir. Mentek urang teh aya 2 tokoh di Indonesia. 1 Habib Rizik. Geus teu aneh. 2 Habib Lutfi menenangkan umat. Sarua. Ketika orang nyaritakeun Habib Lutfi tenang, nyaritakeun tentang pilpres, amati ku urang pilihan nanyanakeun apa Jokowi apa Prabowo, nyana mah lain Jokowi Prabowo ahli toriko menenangkan umat. Disangka ka Jokowi boleh, disangka ka Prabowo hegae nyana mah masalah menenangkan umat supaya tenang. Datang Habib Rizik, tidak mau tahu. Kita demo lagi. Takbir. Tinggal kula resep ya aing resepnya saya. Habib kabeh deh. Masya Allah, resep kula mah resep bae tah. Iya, resep itu atuh resep. Naon sebabna? Atuh kabeh ge ngangkat agama jeung bangsa jeung nagara deuk kumaha beda tipeuna doang. Di badan tipe doa tuh kan ulah disangka iya lamun urang nyangka Habib Lutfi ka Jokowi kalantaran nyaritakeunana NU nyana datang ka TNI daratan kanyana pertemuan jeung TNI malulu nyana diundang ku Kapolda nyana diundang ku Kapolres nyana diundang ku Kapolri tuh kayak ngobrolnya jeung Menteri Pertahanan. Ya kudu ngobrol. Jeung atuh segala nu kamari jadi panglima teh sakara. Gatot. Tuh ngobrol deui jeung Menteri Tentara. Sebab naon? Atuh ahli toriko memual bisa dititah boro-boro sakelasnya ketua toriko, sakelas nu biasa bagi ahli toriko mah. Moal, kumaha aing bae tah mau urusanana ngomong keur ka dieu keur ka ditu. Nu penting tenang. Torikoh ngaran. Menenangkan umat. Eta orang kan senang, tenang. Gua datang Rizik. Terus apa urang gua? Berarti kan sarua. Tah, urang udah salah membaca. Yes, urang tinggal urang ngadoakeun Masya Allah mun eueuh nyarana mun eueuh nu nyana endeu kumaha coba ayeuna gan endeu kumaha NU pulutai pletoy eta urang ngandalkeun NU nya waduh urang nu seneb nyana nu manggung urang nu seneb atuh itu mah sarua jeung nyanyi teh akur jeung NU teh nah nyana anu keur main urang nu seneb lah tapi kan aya Habib Lutfi tenang Allah geus diciptakeun model kos kitu. Tinggal sing hade urang kahareupna. Nah, tinggal urang berbagai penilaian. Nah, kajeun sama urang bangsa kitu naon bangsa Indonesia. Ieu kafir. Kafir mah neangan engke pemilu teh deuk ngungsi. Cieun nya mah kuari tiket jang menghadapi pemilu dekat Singapura teh geus loba jasa. Sieun nya nama besi aya huru hara di Indonesia. Orang Indonesia deuk ka mana deui? Sanajan sieun ge deuk lompat ka mana? Ka Singapura boga duit ge teu bisa aja meuli tiket ka Singapura. Teu bisa aja pendi dibere duit data kita ka Singapura meuli tiket tak. Coba deuleukeun di mana? Manya meuli tiket di Cimone. Ka Merak tah tuh. Kula ya misalnya kula boga duit. Aju diajak ke Singapura, aja jeung aja pendi, aing mah teu jadi. Entah aing mah kajeun teu nyaho Singapura. Emang urang moal datang aing mah. Kajeun ku bage ngandalkeun nyana ka Singapura, ka Merak. Atuh teu nyaho. Aju geus asup ka bandarana ge, leumpangna ka mana, nomor sabaraha. Teuk ceuli datang ka nyahoon deui. Hese.
nada kula lamun ka luar negeri ngeulekeun nu mana ya nu nyaho nu mana jelok nuturkeun nu teh nyaho sebab naon engke geus ka ditu balik deui tope kula pernah nuturkeun nya pajar nyaho atuh terus bae terus horenganan salah bener marah salah ban urang aki-aki teu marah urang capek ban adena bae eta kos kitu tah mantak ilmu teh ilmu pelba ieu nu mana nu dipake pelba ieu nu mana dipake kudu neuleuh di lingkungan leulah orang-orang kafir sieun ka mukmin sehingga manehanana neangan jangung si urang manggeus teu kudu kikituanan tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia aman perjalananna tentrem segala rupanana tentrem ulah aya huru-harana naon sehingga urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah tenang jeung tentrem ningkatkeun derajat urang ka Gusti Allah tenang jeung tentrem sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala polisina mudah-mudahan dibere jujur jeung adil TNI na mudah-mudahan dibere jujur jeung adil PNS na mudah-mudahan dibere jujur jeung adil urang kiai ustad santri kabeh pedagang nak mudah-mudahan diberi benta mata hatena sehingga ulah ayana naon di Indonesia menghadapi pilpres dan selanjutnya. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah.